jam pepelakan ngedon kieu geuningan ieu aduh kalau berijil kieu tuh hiruk coba saldo eueuhan ieu teh coba dunungan eueuh ka dieu demun aya mah aing pinjem we heula kejang nyaldo ieu we ieu si ieu aduh si Denok anu maturan aing moal poe teh ieu barang gawe teh. Aduh, baik we. Lamun teu boga hutang ka Haji Asrod suruh dia aing kekieuan. Duh. Salah aing teu jeung nipu anu kitu. Maka 200.000 gantianan ya. Aduh. Tiba perpalakan ge kieu geuningan cekat cebol. Parah ieu. Wah, dia bah. Kira digawe gitu patut. Wah, saya celengan hayam euy. Gawe. Ayo, Pak. Yuk. Bah, ada sekarang. Pak. Nya. Duh. Waduh naon deui. Pak. Nah, hari abah saya digawe teh kakak ngahulang gitu. Ada tadi abi berdamel di ditu tadi. Teka tinggal abi kecerak-keceruk di ditu aduh nepi ka nyeri ieu. Nepi ka nyeri cangkeng. Jelas urang ningali keur ngajedog di ditu nyawa HP. Keur naon eta? Rencangan abdi di rumah sakit ieu teh mata abi ngahulang teh. Teu gaduh kanggo ngabesuk abdi teh ka ditu. Perasaan aing teu ngeunah ya. Gering naon bah? Kepira wae gering nama roromeheun. Nepi ka Bararejad. Sugande punya ngadenge caritaan gitu udah gering parah roromeheun. Manawian wah ieu mah nya manawian ieu mah. Hari isin nama isin abdi teh nyarios ka wa teh nya. Manawi mah gaduh artos tiis. Abdi bade namut heula kamu ngabesuk gitu rencangan di rumah dinas di rumah sakit ya. Penyerahan piring aing pasti minjem duit tapi karunya gitu geus wae kieu sabab duit teu mawa ieu we bayam ku abah jual kumaha. Nah gitu ada satu kayak gitu mah ya aku kita bingung ningan waduh rencangan mangka bager atuh. Namun cek ieu mah sok aya pari paos geuningan sahabat bagaikan kepompong. Habis sahabatna itu teh kepompongna nu teu damang teh. Sok atuh tawarkeun we bayamna ka saha we lah. Sok we ngareueuh gawe deui we. Urang aya perlu heula. Ya tuanya abdi bade ngalancai ya ceboran ieu. Ci ompol tadi mah dicebol kabeh teh gitu. Nyana ka dicai teh banyak. Nuhun pisan wae atuh. Nya. Mengutai bejana ayeuna kana sayuran cenah. Jangpli keur ngareueuh we, saeutik-saeutik melian sayuran. Melian sayuran naon wae? Ieu we tunggul awi jeung cangkaleng. Naon utai dalain sayuran eta mah. Wah, sugan teh sayuran. Wah, kemana karep Pak Utai mah. Bisa bangkrut atuh nyanyahonan kitu hirup teh. Padahal mah Haji Asrod ayeuna teh kerek panen bayamna. Wah, nu bener di mana kebonna? Eta dilegok keur gawean ku Basoon ayeuna teh. Dadae kanan Haji Asrod ngagawekeun basoon. Tukang tipu. Tipu mah lain beas, besok digiling. Tipu atuh eta mah kerud. Oh, geus diganti. Tiba heula. Ayo tuh orang tempo ke kebon. Diburukan malah teur teh. Ayo we. Karoreang barang gawe lagi atuh bukan duit. Maka deui itu Haji Asrod. Balik ya. Geus ah. Balik ah. Nawarkeun ieu ka bayem ah.
Wah, kebenaran tuh. Saya si kegemung butut. Tuh kebenaran aya basoon. Bah. Uy, Iya, beres ini panggil gini terang itu dia, euy. Aduh, Gimana, Bah? tagis buburu macul di Pak Haji Asrod. sok ngomong atuh tah ngomong aya basoon na. Padahal kudu hati-hati. Bang geus melak naon di kebon? Geus melak lodong ke kamar arana ieu teh. Dek ke kebon Wah Haji Asro dek nempuan bayam. Bayam. Bah, buat beli sampai duitnya nah kebenaran. Oh, biar bisa gawean. Bayam teh. Karek dibeli ku uing, Bah. Cuk dilantip. Pucuk pun tiba tipun datang. Dan nawarkeun tadi geus cenah mangjualkeun. Pak dek euy bagian urang. Acang pancang trip meulina. Dahar naon eta suut pas ku bau runtah kitu. Ah, tadi ge maneh ngarewas bau ruhak. Wah, garoblok jelema teh tinggal leuneng gitu. Malah nyaritakeun bau sungut. Rek dijual mah bayam teh. Lamun rek dijual urang butuh. Butuh sakumaha. Ayo Bah bari dia ngobrol lah ngeunaheun itu. Dia we atuh nya sangkeul geuning. Jual sabaraha bayam? Hari ti Wah Haji Asrod mah hayang 1,5 juta teteh bae diborongkeun ca daun nu ngala. Rek we cenah kitu geus masraheun ka Abah eta oge. Tadi teh gitu. Kade. Sakitu lah atuh ayeuna mah. Maha gemuk oge tuh, seteka buah rugi tengah jual sakitu teh. Tambah pan Wah Haji Asrod nawarkeunna sakitu atuh da bingung atuh da. Bae 1 juta weh. Tong bang mikir Bah, ieu rusuh rek initan deui duh ieu teh. Jual gitu 1 juta ge baiknya. Mane jual ulah 1 juta. Besok kayak bayar lah 1 juta oke. Buatan itu jadi duit mah, bayar lah. Ditransfer we nya, Bah. Sok Pak, sok. Taya kana nomor iya ya, nomorna. Tah kana nomor iya Pak. Awan Bah deket-deket teuing. Anu lolong wae euy. Gila aduh. Tangges, Bah. Oh, nya Pak, atas lebat. Aduh. Nuhun pisan wanya ya. Tapi gua abdi nuhun. Kalian bagian urang mana tuh? Kirim ke. Ah, si lain mah mending ngeluh nimbrung wae. Sarua urangnya hayang gua bagian atuh. Enggak setu banyak. Rek indit-inditan deui. Oh, atuh. Nuhun pisan atuh nya ya. Tiga baso tuh. Lah. Ya Haji Asrod tuh we. Beneran atuh dibikeun duit teh. Haji. Nangis balik deui Bah. Wah, ada geus beres. Kumaha bayam teh saya nu meuli? Ngos, Pak. Oh, ngan kitu geuning murah bayam teh. Kur payu 500 ku utai. Tau ge dibeulina teh ku utai. Nah, mani murah-murah teuing. Untuk aya nu meuli oge. Terus dikeun atuh bayamna ge garing jeba teu kacebor. Wah, geus we jual da manehna keur butuh pisan cenah hongkos. Kembali lah daripada terjadi duit mah. Mana duitna? Anu rekening, Wak. Tadi teh teu mau duit cash cenah manehna teh ditransferkeun. Kan batu ke ku uing dikirimkeun nya. PP cokot 200 lain butuh ke babaturan di rumah dinas. Yes, cek aing oge beunang kieu mah ku aing wah. Baso dilawan. Nuhun atuh banyak. Duh, ditulungan uing ya. Anu uing teu tuluy ka ditu ka rumah dinas. Nempo babaturan. Atuh sok we sing tereh cager we eta babaturanana. Nya, Wak, nya. Sok. Teh ngilikan bayam ah. Itu saha ngilikan kebon urang. Kamu teh kenal di dia? Ieu keur ngalabayam menang meuli di basoon. Oh, dia beli ke Mang Utai.
tadi Bahsot ngomong teh Menang meuli tadi 1 juta. 1 juta. Oh, 1 juta. Goblok, kaing tadi ngomong 500. Mal balik korban bahasa odi wae eta mah. Cing baturan urang nangan Bahsot. Nama ieu atuh. Pecah tuh. Wah, tuh kalian anak eueuh. Pecah tuh teh. Ih. Temak yo, doh. Alah. Oh, no, 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 no. Langsung. Coba. Tembak.